wa khassa sareng anu nangtukeun ya Allah Allah nu nangtukeun ba'da ibadihi kasapalih ti pirang-pirang hambana Allah ba'da ibadihi kasapalih ti pirang-pirang hambana Allah bittaati kalawan pirang-pirang kataatan sapalih hambana Allah ditangtukeun ku Allah kana midama taat aya hamba-hamba Allah mah nu ditangtukeun ku Gusti Allah midama taat midama taatna eta teh ditantoskeun ku Allah Subhanahu wa taala wa ba'dahum sareng kanu sapalihna deui ti ibad bil isyani kalawan pamaksiatan bil isyani kalawan maksiat. Jadi sapalih ti ibad sapalih ti hamba-hamba Allah aya anu ditangtukeun ku Allah midama taat aya deui sapalih ti hamba-hamba Allah nu ditangtukeun ku Allah midama maksiat. Tak tong aneh mah aya jalba nu getol taat aya jalba nu getol maksiat tong aneh sabab taatna ditangtukeun ku Allah maksiatna ge ditangtukeun ku Gusti surgeun ngadoa ka Allah supaya ditangtukeun jadi golongan jalmi-jalmi ahli taat sanes jalmi-jalmi ahli maksiat. Wassalatu sareng ari rahmat Allah wassalamu sareng ari salam Allah wassalatu sareng ari rahmat Allah wassalamu sareng ari salam Allah. Salam memang aya nu ngamanaan tahiyatullah jadi penghormatan Allah. Tak urang nyuhunkeun ka Gusti supaya rahmat Allah oge penghormatan Allah tahiyahna Allah penghormatan Allah ala afdalir rusuli eta muga tetep kanu pangunggul-unggulna ti para rasul ala afdalir rusuli eta muga tetep kanu pangunggul-unggulna ti para rasul. Ari rahmat sinareng salam eta muga tetep kanu pangunggul-unggulna ti para rasul. Sayyidi waladi Adama anu jadi dunungan anak katurunan Adam nyaeta manusia teh. Sayyidina Muhammadin tegasna dunungan urang sadaya nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bab di dieu disebat teh hiji afdalur rasul afdalur rasul teh rasul anu pangunggul-unggulna ti pirang-pirang rasul. Ari nu unggul berarti mah pangkat derajatnya leuwih luhur tinimbang pangkat derajat para rasul, para nabi saeueuh. Jadi unggul langkung naon luhur pangkat sinaran derajat. Oge Kanjeng Rasul teh di dia disipatan ku sayyidu waladi Adam. Dunungan anak incu Kanjeng Nabi Adam. Jadi dunungan anak manusia. Matak dina hadis mah disebatna ieu teh so Kanjeng Nabi hadis anu katampi di sahabat Abu Hurairah ada sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah itu aya ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah ari kaula teh eta da jadi penghuluna dununganana anak incu Nabi Adam ke dina poe kiamat. Dina riwayat hadis nusanes ana sayyidun nas kaula teh cek Kanjeng Nabi etan anu ngajadi dununganana sakabeh manusia.
Aya deui dina riwayat hadis nu sanes ana sayyidul alamin ari kaula teh eta ngajadi dunungan sakabeh alam. Alam dieu dimaksud al malaikatu wal khalaiq, pirang-pirang malaikat sareng pirang-pirang makhluk. Tah dununganna teh Kanjeng Nabi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamugi rahmat sinaran salam dilimpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng ka keluargina Kanjeng Nabi wa ashabihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi wa azwajihi sareng ka pirang-pirang garwana Kanjeng Nabi wa dzurriyyatihi sareng ka pirang-pirang keturunanna Kanjeng Nabi. Ada dama kalawan sabing bilangan perkara jaro anu berjalan bihi kalawan ma al qalam saseueur-seueurna kitu mah naon rahmat sinaran salam dilimpahkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi, ka keluargana Kanjeng Nabi, ka para sahabatna Kanjeng Nabi, bahkan ka garwa-garwana Kanjeng Nabi oge turunan Kanjeng Nabi. Seurekeun mah sholawatnya. Jadi musannif teh anjeunna ngajarkeun ka urang kana kedah maoskeun sholawat. Seueur sholawat. Amma ba'du anapun dina sabadana basmalah hamdalah sholawat sinaran salam payaqulu mangka ngadawuh saha murtakibud dzunubi jalma anu ngalakonan kana pirang-pirang dosa. Ngalakonan teh migawe. Murtakibud dzunubi jalma anu ngalakonan kana pirang-pirang dosa. Taya teh tawadudna saha mah? Syekh Muhammad Nawawi teh anjeunna anu nyarahan ieu kitab. Urang mana Syekh Muhammad Nawawi teh man urang Banten. Mata katelahna Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi teh anu bangsa Jawa. Maksudna Jawa Gorbiyah. Jawa Gorbiyah nyaeta Jawi Gorbiyah teh Jawa Barat. Tah anjeunna janten mufti di Mekah kapungkur itu. Wah, ulama besar orang di Mekah. Nah, padahal orang mana? Asli nama orang sebabna Imam Nawawi Al-Jawi. Nah, anu nyarahan ieu kitab Imam Nawawi. Anjeunna ngangken diri nate jalmi anu murtakibud dzunub. Jalmi anu tukang midamel kana dosa. Jadi jalmi soleh moal ngaku dirina soleh terkecuali karena mang soleh. Abang soleh muhun abdi soleh. Bang soleh bakal ngaku naon? Soleh dangarana saha? Soleh. Nah, kata sudah apa dikecualikeun. Jadi jalma soleh moal ngaku kecuali ngarana soleh. Iya Syekh Muhammad Nawawi anjeunna ngadawuh bahwa anjeunna nyalira ngangken diri sebagai jalmi anu seueur midamel dosa. Muhammad Nawawi tegasna Muhammad Nawawi Ibni Umar putra pamenggetna Umar, Ibni Arabi putra pamenggetna Arabi Asy-Syafi'i anu bangsa Syafi'i madhab. Ngadawuh kana naon? Kana dawuhan aya maqul qaulna hadza syarhun an masail Syekhul Imam Abil Laitsi. Hadza ariya kitab syarhun eta hiji syarah an masail Syekhi
tina pirang-pirang masalah Syekh Al-Imami Abil Laythi Imam Abu Lays. Jadi Imam Abu Lays anjeunna ngadamel masail disarahan ku Imam Nawawi taya sarahna. Saha Imam Abu Lays teh al-muhaddithi anu ahli hadis, al-mufassiri tur ahli tafsir, al-ma'rufi anu dikenalna bi Ibabil Huda ku gelar Ibabul Huda. Hebat. Imam Abu Lays teh anjeunna ahli hadis, anjeunna ahli tafsir anu dikenal ku gelar naon Imamul Huda. Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim, Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi anu bangsa Hanafi madhabna, Al-Hanafi anu bangsa Hanafi madhabna, As-Samarqandi anu urang kota Samarqandi. Jadi asal teh lembur teh Samarqandi kota teh. Jadi ulama memang sok disebatkeun sagala rupina madhabna teras naonna nami kotana. Yudihu ngajelaskeun ya syarah ma'aniyaha kana pirang-pirang makna masail. Wa yusyaidu sareng muatan ya sarah mabaniyaha kana pirang-pirang adegan masail. Ieu sarah teh ngajelaskeun kana makna masail oge muatan kana adegan-adegan masail. Wasama itu jeung gadabian kaula kana ieu syarah qatrul ghaifi kunami qatrul ghaif. Dina anu ieu kitab syarah teh kunami qatrul ghaif. Bi syarhi masaili Abil Laythi dina nyarahan pirang-pirang masalah Abu Layth. Wallaha sareng ka Gusti Allah wungkul as'alu nuhunkeun abdi. Sareng ka Gusti Allah wungkul as'alu nuhunkeun abdi. Kana naon ayyan fa'a kana supaya ngamangfaatkeun Gusti Allah bihi kalawan syarah kullaman kasadaya jalmi talaqqahu anu narima iya iman kana ieu syarah. Sahawai jalmi nu narima kana ieu syarah pamugi Allah Subhanahu wa taala maparinan kamangfaatan ka eta jalmi ku ieu syarah. Narima na teh si jalmi eta kana ieu syarah kunaon bi qalbin salimin ku hate anu salamet. Sahawai jalmi nu narima kana ieu syarah ku hate anu salamet pamugi Allah maparin kamanfaatan ka eta jalmi. Mudah-mudahan ya ieu kitab ieu syarah penjelasan Imam Nawawi anu ngajelaskeun tentang masail Abu Layth ieu ditarima ku urang kalawan ditarima ku hate anu salamet pamugi urang kenging kamanfaatan ti Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyaj'alahu jeung kana ngajadikeun Gusti Allah kana ieu syarah. Wa ayyaj'alahu sareng kana ngajadikeun Gusti Allah kana ieu syarah khalisan kana anu bersih liwajihi karna zat Allah al-karim anu mulia. Imam Nawawi ngadua ka Gusti Allah supados jalmi-jalmi nu nampi kana ieu syarah kalayan ditampi ku qalbun salim hate anu salamet eta jalmi-jalmi dipamparin kamanfaatan ku Allah Subhanahu wa taala kalawan ieu syarah. Oge ngadua Imam Nawawi supaya
Allah ngajantunkeun kana ieu sarah teh kana anu bersih liwajhil karim karena zat Allah anu mulia. Innahu sataman-tamana Gusti Allah Ar-Raufu eta anu mikaulas, Ar-Rahimu tur anu maha asih.